Ya, jadi bosku youtuber HP-nya si Mang Adut yang menjadi seorang si Mang Asep dipinjam HP-nya sama si Momon. Mau main TikTok kan, dikarenakan full kan, HP-nya teh full. Terus dihapus WA nanti. Hujan deh. Halo guys, kita mau ke daerah Wangun. Kegiatan biasa syuting. Mau nemuin si Momon. Si Momon OE, berarti si Momon OE-nya laninya OE. Udah siap, Marut? Udah ready semua? Nu 17 juta, ngus diharus di itu. Duit naon? Pokoknya ikutin terus ya. Kita sama Mang Adut atau sama tim mau ke daerah Wangun, tempat wisata ya. Ngomong-ngomong hujan ngobrol di jero ya. Halo bosku youtuber, nih mau nyampe rumah si Isan, ada nggak si Isan? Kalau ada kita bawa ya. Isan Momon, Isan, si Momon, si Balon, si Oe. Baiklah Oe. Mana si Isan? San, tuh kan, oh si Bebek. Orang syuting ngeplog. Tuang lah, beres kena tuang lah. Si Isan lagi makan, kita berhenti dulu aja lah. Kita berhenti dulu aja. Mamulah tuh San. Hah? Eta kadinya kita turun guys. Kita samperin si Isan. Mamulah. Adik kita kieu wae. udah makan jam 16 berarti. Ayo guys, kita turun guys. Kita samperin si Isan. Yuk guys. Hah? Guys, ayo guys. Hah? Loba penting mau. Oh, ah. Gede teuing belutna san eh. Hah? Oh, gede teuing belutna. Nah, ini rumahnya si Isan nih yang menjadi Momon. Ada mamanya. Tujuh naon, Bu? Naon? Ini rumahnya Isan yang menjadi Momon di daerah Samoja. Samoja teh mana, Bu? Kecamatannya, Bu? Kecamatan Banjaran. Desana Desa Pasir Mulya ya? San. Ngahaja ieu teh nyamper ka dieu. Karena orang syuting, orang ke daerah Wangun. Apa kan Wangun? Wangun itu tempat naon? Tempat wisata. Jadi Momon teh nungguan tadi. Ti jam sabaraha nungguan? Jam 7 naon, peuting. Isuk marukan syuting gitu. Jadi bosku youtuber, si Isan teh lagi nungguin dari pagi katanya. Disangka kita mau pada syuting, padahal kan libur. Makanya tuh kudu asup karena grup WA. Jadi aya nanti konfirmasi ieu teh nya Mang Asep. Hah? Meuli atuh. Meuli gitu. Makanya kudu ieu heula kudu alus actingna. Actingna alus, kudu awet engke bisa kabeli HP. Bisa main TikTok kan. Bisa main TikTok kan. Masa puting jadi itu? Oh, cenah dihapus cenah WA cenah bener. Hah? Nambat dihapus nah. Yang main ludo jadinya. Ya. Jadi bosku youtuber HP-nya si Mang Adut yang menjadi seorang si Mang Asep
dipinjam HP-nya sama si Momon. Mau main TikTok kan, dikarenakan full kan, HP-nya teh full. Terus dihapus WA nanti. Mang Asep tinggali ceurik peuting mah. WA teh bisa WA-an jeung kabogohna. Coba nomor teleponan. Mon, asan beres spesial heula buat subscriber. Mumpung lagi hujan-hujan gini suara balon beres heula. Nu panjang geuningan. Nu panjang suara balon. Bukan pasal. Oh, nu panjang ya pokokna sok. 1 2 3. Eta mah sabar detik atuh. Bos Kejobar nih, di belakang kita ada mamahnya Isan. Nuju naon mah? Mah nuju naon eta mah? Ada mararawan, Rarawan teh, rarawan, rawan gorengan eta. gorengan. Kayak nu mesen kanggo ieu cenah teh ngaos selawatan yasinan Di mana di dia? Mau itu nih. eta di Parapatan Palimetan. Oh, di Metan di ditu. Mah ari ieu teh Isan teh putra nu kasabriji mah? Kedua katilu udah anu tukang agengna, nu kadua kaguguran, katilu isan gitu. Oh, Isan teh berarti bontot bungsunya. Mohon Bungsuna Isan teh. bungsuna ngan bager pisan. Bager pisan kumaha mah? Bager soleh. Solehna soleh pisan. Solehna soleh pisan. Kudu bager, kudu nurut ka kolot teh. Mun sekolah ngaji heula geus beres eta mah pek dikulin oge san. Kayaknya ge hidung. Hah? Ngawas susah patu. Aya mah hideung sorangan gitu. Sabatu menang ngawas susah eta. Wah, aslina yeuh. Jadi Isan teh putra anu bungsu nya mah nya. Saurna Isan teh tos segaduh rama rares Bu. Ti Yusua sabaraha Isan teh? 4 tahun, Ti Yusua 4 tahun teh tos dikantunkeun kuramana 3 tahun setengah. 3 tahun. Tapi Isan tos emot ka si bapak. Atau sana eta ge pas di sandar ka makam teh aya kan di dieu mah urang kali sok aran mungkin gitar. Heeh. Nah, si gitar teh dia sok ku anjeunna teh jentreng-jentreng. Aku nggak punya bapak. Terus gitu. Kapunggur teh. Isan kangen teh ka si bapak. Isan emot ka si bapak emot. Terakhir main jeung si bapak jeung almarhum di mana tah? Kan teu damangna teh 2 tahun tah. Oh, teu damang heula Bu. Oh, teu damangna 2 tahun teh. Dek ka dieu bapak kangen. Ali mah cenah tong ngagroan we Dede. Bapak mah sanes bapak Dede sieun teu wau. Heeh. Terus urang kali teh. Saur Isan teh. Mohon ada panyawatna pangintenan sanes panyawatna nu kitu da dirandongan ka dokter kumaha gen teu. Oh, memang waktu almarhum jumeneng teh bukan penyakit biasa gitu Bu. Jadi dibawa ke dokter teh nggak ada penyakit, Kan di rongsen ge sabaraha 4 kali di rongsen teh aya penyawat. teu aya penyawat. Heeh. Oh. Tah. Tos sabaraha tahun Bu ngantunkeun almarhum teh? Berarti Bade 7 jalan ini. 7 jalan yang nanti. San, doakeun atuh San kanggo si bapak San. Doakeun kanggo si bapak almarhum. Sok doakeun. Pak gitu. Sok mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Sok doakeun atuh. Pak mudah-mudahan dikasih sana Nu terakhir emut Isan ka mana jeung almarhum si bapak? ke Bandung. Naon jalan-jalan? Karena kan kita begitu lamang teh pulang anting ka ibuna teh hoyong cutirah wae. Oh, memang kawitna di mana, Bu? Si Sarjadi Cibogo. Oh, Cisadi jadi. Tapi Isan enak masih suka keluarga nu Cisadi jadi. Kalau sababaraha tahun kan si nenekna teh aya di sana ku si bungsu ka Bekasi. Oh. Kan para ka Bandung udah teh. Ya hoyong nama mama Dede kangen ke orang Bandung. Dan tadi tua Kayak aku. Bu, keseharian Isan teh naon wae Bu tah? gitu ameng tika mari teh aya kegiatan kieu mah ameng we uy sompem gitu. Tah ayeuna teh kan Isan teh ngiringan main film Bu di Golodok Sunda. Janten momon kan tos nonton filmna. Atau Kumaha tah perasaan Bu? ya bangga we da rakana mah dugi ka ieu ge tos ageun gitu dusun gitu. Dusun teh jadi pemalu ya. Pemalu. Mohon Oh, rakana ge pamagat. pamaget. Tapi Isan mah ayanya dasar seninanya. Alhamdulillah da saurang mana nu ayeuna ge cenah kieu. Asa upami gaduh hartos mah gaduh modal cenah.
di sekolah pun kena kesenian we. Boleh meser kuda. Hah? Meser kuda. Kumaha? Hoyong meser Meser kuda. kuda. Meser kuda. Cita-cita hayang jadi naon san? Bandar. Hah? Bandar. Bandar naon? Kuda. Bandar kuda. Oh, cita-cita jadi bandar kuda. Jadi bosku youtuber, jadi Isan itu cita-citanya pengen jadi bandar kuda. Nah, bet hayang jadi bandar kuda tah? Hah? Meser acis. Eta sok ngiringan wae kena singa Depok. Heeh. Tuh, tah. Kami singa Depok teh sok ngiring wae. Eta na teh kahobina teh joget di jalan-jalan teh. Hobina teh joget. Oh, lamun aya kesenian sing ngadepok kuda rengong teh sok ngiring. Emang di dia aya grupna, Bu? Sana mah aya. Naon nami grupna? Mekar Hai, medar. dang yang medal. Dangiang medal. Ai medal teh naon hartina cenah? Kopi. Medal teh naon pagelaran mah nya. Pagelaran Sunda. Oh, jadi cita-cita hayang jadi bandar kuda teh karena meureun dasar senina resep kana seni tradisi kuda rengong meureun nya san ye. Terus nah, jadi wargi alhamdulillah Isan teh ternyata darah senina memang aya. Can aya itu turunan seniman. Turunan seniman aya saha di keluarga? Nu jadi seniman saha? Di si Amang. Si Amang di seniman. Naon seniman naon? Biasa manggul singa. Mangul singa kitu-kitu teh ya. Baca tadi itu kan. Tapi unik oge nya bosku youtuber kebanyakan ketika anak kecil ditanya cita-cita mau jadi apa, banyak jawabnya kan jadi dokter. Saat teh oh suka Om Rawing oge. Oh gitunya San. Jadi sekarang teh Isan teh mau ikutan main film nya di Glodok Sundanya. Cing bener atuh aktingna tong loba ieu tong asa-asa. Kudu ulah eraan. Oh, kos besar. Jeung Alpik. Heeh. Pok we all out apa teh all out naon? Masuk implem-plem ini gulaan. Saya tertarik nih sama si ibu. Yuk. Jadi ibu teh keseharian teh meureunnan buka warung ya, Bu nya. Pesan dari San. Dari San. Ieu teh ngadamel Gorengan rarahuan. rarawan. Gorengan rarawan teh terbuat tina naon, Bu? Bahanna, Bu? Tarigu sareng Gimana oh iya kacang meureun nya. kan. Kita digoreng, Mohon dicarana sabarahaan Bu teh, Bu? Hijina 500-an tapi ageng gitu, Bu. da ieu mah Henteu ka mirahan teuing. Memang sakieu porsina meureun nya. ieu we. Dari tos kumaha aya ngical 2000 ge ari sanes kanu Hah? Oh, sok. kami salangkung menes biasa. Jadi untuk nafkahin keluarga di rumah teh si ibu teh buka warungnya Bu nya, buka usaha kecil-kecilan. Buka warung, jualan gorengan juga di kawasan Samoja. Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran. Banjaran alhamdulillah. Bu, Tah. Entong antep ya. oh mudah-mudahan sehat selalu Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Isan oge mudah. San, kudu sukses San. Amin. Sukses supaya bisa membahagiakan si mamahnya. Amin. Jadi terus ngiluan main film gitu, dek ieu di dunia berakting. Mohon. Tah, berarti mama mah ridho merenya mun ku abi di channel-channel syuting. Nah, enggak. Poya Isana mah Sip nate kitu we da nya murang kalina bager. bager pisan saurus si mamah teh ya Isan. San, sing solehnya. Amin. Sing soleh waktu sekolah mah sekolah. Waktu ngaji heula tah geus beres eta baru dek ngiluan syuting, dek ngiluan naon teh main film. Pokona mah ngan ulah eraan. Lamun hayang jadi seniman ulah aya kata. Yang kita tadi itu mah. Nah, basa diadukeun anu teh karakter jeung si awewe eta kumaha? Era. Tong eraan atuh. Mohon. Tong eraannya. Oke, Balik. bosku youtuber mungkin kita lanjut karena alhamdulillah sudah bertemu dengan Ibunda Isan. Isan teh jantan momon mah di Glodok Sunda mah. Momon teh karakternya memang dipostir untuk menjadi momon kocak gitu. Kocak oces.
Ingat kan itu aktingnya kumaha sih kan? Anu akting aja yang si Mang ieu, Mang Obet kumaha? Jeung si Mang Obet nih kan kumaha teh? Nyeri hate teh kumaha kumaha? Ke awalna kumaha poho deui mah nya poho deui. Aku deh Ah. ini masa yang si Mang Opik mah. Heeh. Nu puasa. Oke, Bos Youtuber, kita lanjut karena kita mau ke daerah Wangun. Nanti kita ada syuting di sana. Mah, abi di kanula nya. Mudah-mudahan sing sehat selalu, panjang umur. Isan ku abi di sana heula. Engke dijajapan ka dieu. Ayo, kemana? Hujan. San, hujanan San. Baiklah nya, lompat lah yo. Ayo San, San. San. Buru, oh jaket buru bawa. Oh lah, nggak baiklah, kalau jaket lah. Ayo, buru.